Ngani Allah semangat napisan, Allah kebahagiaan napisan bae imah-imah. Bahagia di mana? Aing ge beben tadi sencana siap encan datang ka dieu ge aing nempo penganten kuat rujuk cai mata aing teu karasa eta. Emang kunaon? Aing inget kawin jeung sia baheula masyaallah. Iyalah. Bapak hajat murunan bapana bosnya. Bos mana Nguruskeun anaknya kembangna alus banget, kuat loba banget kembang di luar ge kuat ayaan. lah heuh main nama ya nguruskeun anak nama yang nama emang bener-bener. Aing kawin jeung sia baheula masyaallah eta bapak sia koret amat sih Ben. Koret naon? Sia kawin jeung aing di kembangan tibang secomot diteunden di rantang di caian. Eta mah lain kembang jeung penganten. Sekar naon? Seker ngaruat sia ulah edan wae. Pemajikan mikirkan selaki maneh kuat kurus kering. Tadi nama lintuh bu. Ya lintah di mana sih ya? Kuring memang ngahajak kurus ke menang diet. Ngomong mah diet mah ya. Pas Orang- batur diet. Orang Korea diet halus awakna leutik. Ya lamun diet mah ya leutikna tina awak dan tina suku. Kapan ngakana tina suku hola Ben? Mau kitu melain diet, Naon? diabetes, Penyakit kopi. penyakit gula. Kopi Allah gula Allah. Padahal Ben bersyukur boga pemajikan aing matara babeka kos batur bae imah-imah kadang-kadang ngenta duit masa Allah. Bener Bu kuring mah bener boga salaki emang nyaho sorangan tibang seukur manjak amun keur nabuh boga duit amun prek mapan teu boga duit acan. Nah itu sih nyaho. Usaha amun teu dibantuan kuring ngarongsok moal ngerokok acan di imah. Lihat di bang rongsok sih ya. Ye, mandangna Ben agulkeun boga pemajikan aing mah. Be. Aing mah ngerongsok mulungan cangkang aqua, mulungan plastik. Alhamdulillah berkat di plastik anak bisa daah, Bu, bener. Oh berarti sih sakilona berduit. Hah? Sakilona berarti mah. Aing mah rajin ngumpulkan cangkang aqua, ngumpulkan plastik. Lah, tapi alhamdulillah Ben berkat di plastik anak aing bisa daah. Berarti siap sapoeuna plastik kita menang 3 ton gitu ya. Berkat di plastik anak aing bisa daah. Dijual ke sia. Berkat di plastik anak aing bisa daah. Plastiknya timbang. Berkat ditenden di plastik. Emang lo mau di ember gak wo? Atuh berkat titah ditimbang wae. Aing mau berkat mau jual plastik. Ocon. Kesel banget dah. Baju teh untuk mengebeka jeung salaki ieu Bu baju. Gila. Orang dia mah teu bogaun Ben. Teroboga ke mau dipakai iya naon? Eranya. Untung orang stres jadi teu era. Iya teh temenang 200 ieu Bu di SGC henteu. Hilok. Berduit. Menghargana berapa sih ieu? Berapa? 6. Orang 600. Nemu deh pepan batur. Sama maling bego. Aing boga salaki sia beben amun teu maling mah teu salin-salin. Untung we boga pemajikan panjang leungeun alhamdulillah. Baju mah gonta-ganti we mantakna doakeun pemajikan sing lancar malingna di mana-mana. Ajis. Amit yang baik. Abe ketempona alus gonta-ganti baju wae. Sendal ge tadi pegat. Sendal. Emang? Tadi mah biasa jungkung. Oh, makai sendal jungkung. Selop. Biasana mah biasa jungkung. Selop, pakai selop. Kieu tah. Mudah-mudahan dia pakai isuk. Ongkos pinguin. Sendal di mana pemajikan jadi kosong. Balik. Tong ngirakeun aing. Balik. Aing mah tinggal tergantung pikiran lelaki beben. Balik tong ngirakeun aing. Main. Aang teng ocon wae era. Lah digedik ocon. Nyeri banget. Ieu teh hulu Ben. Ya ho aing ge. Jerona teh polo. Heuh. Terus Tong digedigan wae. emang Namun aing paeh
Kayak pemajikan tukang gendang hees jeung saha. Kayak majikan sia, HS jeung siapa jeung saha? Oh, jeung urang. Mun majikan sia jeung entong. Engke iya. Hees jeung bangetna kos bonekanya. Oh, boneka Barbie. Boneka monyet. Sobat, aya ge sia yo. Yo, lamun sia yo cenah jeung kolot. Emang awak sia meletik. Awet ngora, tadi ge ngomong cenah cek ibu itu tuh. Ih, loba orang dia mah. Itu cenah. Awet itu cenah. Iya. Banget mun kos orok. Kos orok. Heeh. Orok tabung. Orok bagong. Bisa banget. Elah dipoyok dilebok bae imah-imah ben. Atuh ke batur boneka monyet. Keren teu butuh sia bae imah-imah jeung aing. Nah, Ngomong kasar we ke pemajikan ben. kiraan ku tuh kasih ya. Nah susu aing letik 11 ya teu nempong. Ieu teh tanda-tanda ben. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Mung sian dek paeh murunan. Iya, geus rindu banget kasihan geus capek nungguan sia. Mang mana ya? Oh yes. Iya. Oh yes, beben. Iya. Ada. Ada satu cokol oh yes, kecabak oh yes. Emang awewe mah beben kenapsuanana dina susu. Iya, lah saya mau boro-boro cekal ke lalaki sia mah. Susu sia digigil anjing ge oh yes wae. Kabeh ge awewe mah ibarat setrum teh ieu gardu nak gardu setrum. Bala gardu. Komo selaki ente balik-balik aing ge tadi keur moe pakaian tah kakait gantar susu aing di latar mani aing oyes sorangan di latar oyes. Modar geuan. Ayo balik moal balik pisan sia. Nah, sia balik sorangan. Yang balik ke mana tuh kayak kieu bingung. Nah, terus dari saya teh gorong-gorong sugan ka tanggal ka awi sugan. Eta mah bae imah-imah ben sia endek balik mangga emang salaki aing teu balik lah kajeun aing mah moal bingung ieu. Komo aing marek balik sama angka aing. Bapak Santa ge ngomong wae tadi. Cenah neng ke amun geus tabuhan cenah kajeun panjak balik teh heula. Nyai mah cenah icing heula di imah bapak 3 poean mah. Oh, rek dianggap anak. Imana loba banget beurit cenah. Bener. Eng titah newakan beurit. Aduh. Najis. Joget tadi ngeunah teh kan. Urang menjadi artis masyaallah loba amat saweranana nya. Lain loba saweranana sia lamun edan. Tah artis mah ieu goyangan anak. Buset. Teu digendangan nyeri geuning. Aduh, penting protok tanggeng aing. Gasar geser wae. Eta hayang deket era meureun. Balik saya ulang. Maluluh pisan hate sia beben jadi salaki. Teu. Bener-bener sia mah. Aing mah salaki jauh-jauh kok di teang. Tah cetom tah ibu-ibu. Ari aing ngabageran sia mah buwe. Najis aing dirayu-rayu. Maya rayuanmu tak meresap di hatiku. Pergi. Si awewe parahwana sih. Awewe masal ngambek ke sorana kos digorong-gorong. Pakai ngerayu ben tuh ibu-ibu geus ngomong wae. Nah, Jana daripada diusir jeung salakina dengan orang bawa balik yuk ke imah. Bapak beurit di mana adanya? Bapak beurit di mana? Kayak orang kerutan. Iya kayak kerutan banci. Bangsana blimbing hejo-hejo arek di kerutan. Ente bingung ben aing mah nyinden emang tadina aing di Kerawang menang genep bulan. Segala nyinden sia. Sia emang sia ente ngerasa anu aing gagal sekolah ente tamat. Gawe. Eta anu sekolah di luar teh ya. Di luar negeri? Di luar sekolahan.
Bener. Aing dipisahkan jeung guru pas ya wae. Bener. Siapa kasih nu gelo sih? Komun teu gelo mah anak aing teu bisa nguduk-nguduk acan. Aing mah resepan ge gelo di mana-mana, di lembur sorangan mah era. Oh bener Bu, jadi jiwa seni mah gitu. Di mana-mana gelona nemen banget. Coba amun nabuh di lembur sorangan dan kos kieu. Anak aing geula laju murunan ben. Kayak murun ngomong anak aing. Eta bapak aing neangan duit kos kitu mah. Apaan si awewe? Masya Allah jadi pohok karo sorangan. Anda wing mah bener. Ibu sanggup tuh Bu nempo kuring kieu wae nepi ka jam 9 isuk. Sanggup lah. Hah? Sanggup. Sanggupnya. Mana nama mayarnya? Ya panjak sanggup tuh. Sanggup. Nempo orang kos kieu wae nepi ke jam 9. Saranggup kabeh urang teu sanggup mah. Nah, iya geus nyorot matahari urang kekieuan. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau nantikan. Ya, Beben. Suara saya berubah. Kembalikan kepalaku. Beben. Kembalikan kepalaku. Ayo bangun, bangun. Salah bego. Film Beri Prima. Anu Jaka Sembung, Jaka Sembung. Kembalikan kepalaku. Kembalikan kepalaku. Bangun. Beben. Bangun. Kembalikan kepalaku. Bangun, bangun. Bangun. Ayo bangun, bangun. Orang kaseri bangun. Kaseri. Orang ke Kalimalang, ayo bangun. Sakit itu teh silek sana. Anak aing mah kotok patana. Anak aing geulisan di aingnya. Ada ya susu hepe sebelah sih. Jadi dilabrak sih. Tenang dek. Leksa Leksa Nah, ndek maehan mana? Mana masih uwo? Lain mana sih memaru nak? Ya anak songong ya. Entong gelo lah guys lah. Ya Allah, ulah aing copot nyoplok. Geura istighbar. Pakekeun era elok awewe jadi kosapan. Jak layar keluyur wae di ka mana? Pakekeun ya, pakai ya. Era murun nempo emak na kos kieu. Ada. Launan tolong. Ulu aing pak bletuk. Launan nah Beben. Mik ikan bosi. Aduh puri. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Adi Banyak digetok aja. kok bapak hajat kapeng geus subuh can dibayar. Ieu teh juig Beben. Juig. Wih. Anu biwirna kitu. Eta mah juig. Mahal ya. Berit. Emang menang cepet. Beraha? Gope. Gocap. Jangan mana meleng. Mas maling dewa. Kadang
Aing sia aya nu nelpon. Hah? Aya nu nelpon. Emang sih boga HP. Mesin men aing awewe masyaallah bener teh bingung pisan men. Lah kabar sieun teu balik-balik 2 minggu. Buset anu datang ka imah aing teu oron-oron. Buset tengah lancong. Tukang goblok Bang Harian. Percaya itu. Watak ya asal tas nabung yang nyembuhin kain. Aing ngamun teh sieun. Masya Allah aya kunyuk hees. Atau kunyuk hees bingung. Di sore eta si Nemin galau. Entah ajojing pisan ajojing. Masya Allah. Jokowi. Buset. Juga Jokowi udah mau ngomong. Di tadi beben sembarang jam 5 ngebelan aing wae tadi angkat-angkat aing sieun dipanjarkeun selingkuh boga salaki. Saha? Jokowi. Ayo ngelancong. Eta tol anyar rencana aya tumbalna cenah. Tol anyar tumbalna sia kumaha? Tol anyar tumbalna banci lah. Mobil ge oleng wae. Tah. Kuat tilu panggilan tadi tembalan. Tak terjawab. Pan Sunda aing. Tapi tak terjawab. Timburuan. Najis. Saha ieu nya? Lagi kolektor nagih. Cek semua aing tunggakan kene motornya. Emang 2 bulan doi. impas. Isu kan arek diteang. Ih sanksinya Ah, tanpa identitas. sasi Harapna kosong. tukangna kosong. tengahna Yuk 0 kabeh nomor sasi. nomor juri berenang. Elok jurig nelpon jurig. Telepon pulang. Bel balik. Emang balik entah pulang-pulang aja dong gue. Terserah sia. Ambek-ambekan wae. Nyausa. Masya Allah. Ser. Aya Naruto. Aman dibere jauh nyamperkeun eta. Anu monyet birit na burum teh monyet naon? Amang-amang. Ngebel jadi tetulus. Keayaan dah. Alang. Nembalan. Assalamualaikum. Di mana Jadi jemput neng Dek percaya ente ya. Semenjak selaki aing teu balik-balik. Lah nomor bagong ge ayaan di HP aing. Modar sugan ya HP mulina di mana sih? Bagong ge ayaan di HP aing. Iya hiji deui ya sugan. Salah pencet. Ngomong salah mencet gitu sok ngelawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah di mana ya? Ya tokek pahitut. Suara sian teh jelas be naing jadi payah negeskeun anak. Ya hitut apa tokek? Sia. Halo, Mak. Oke, jam 2:30 lah. Saha sih? Mang lambat, Mak. Saha? Mak aing. Oh masih ya? Emang? Aya naon, Mak? Perlu berarti. Batok. Batok mah di ember, Mak. Nah sih? Mak aing tas ngising dek cebok batokna eueuh. Bel balik. Hah? Bel balik. Halo? Mak, Mak, entong neangan batok. entong neangan batok atuh cebok mah. Neangan budak di ruas minta diseret gitu. Beben sia geuleuh wae si Ben ke mak aing. Kamu kasih ya mah geuleuh aing. Nyanyi
Nyanyi tuh. Nyunda bisa nyunda. Bisa. Lu kumaha? Subang lila mah di Subang. Nyinden. Hah? Nyinden. Di Subang lila mah. Nyinden. Keder neang pisan. Modar juga. Kang Agung. Teh Bang Agung mah sabungkut 1000. Lagu bebem. Mong dek dagang endul birit aing atuh lamet sih nya. Purih. Asal ngakan lauk daging ke kieu tah atuh. Emang? Tadi mah? Iya nanti darah tinggi. Darah tinggi mah ya ge lieur lain kena birit atel. Oh berarti buduk. Kangkung 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 Bandung. Tah kungkang ya. Kungkang anu matana krolop Nu bau. lagu mah loba. Wilok. Orai Gile, ilok ore nyelip di kangkung. orai 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 wang duduk abeben Najis. orai naon tanya Ore weling. orai yang karak nyelungsuman ya nyanyi Hah? orang hibur Bapak Santa. Bawa santa. Penasaran banget aing hayang wau ke dulur ge hese. Ilok. Memang Pak Santa emang sejen jeung urang. Mun dulur. Tak mantapna aing can kondangan nyumput we tukangan panggung. Apa santa? Lah Pak Santa mah jeung urang mun disedek-sedek can deket. Masih mamang. Pak Santa jeung urang mun disedek-sedek mah can deket. Masih uak. Disedek deket. Mun tajong. Mun ditajong mah rada jauh. Tadi ge batur teh ditawaran daah aing doang. Ku Pak Santa. Mang Pak Santa. Oh, Wow banget ke dulurna. ilok. Neng, ka dieu cenah mun dek ngising mah. Neng, ka dieu rek dahar mah. Hah? Rek dahar mah. Nyau eng canda ah tita ngising wae. Geuleuh artinya sia. Meureun teu bangahojeun doang. Heeh bohong Pak Santa bos. Bos sepe manehna. Bos sepe. Heeh. Sepe naon sih nya singkatanna? Sepe teh. Kepanjanganana Sepe. Sepe. Isuk manten ah. Orang melegek gue di dia isuk manten ah. Kajian nu penting mah dulur orang hajatanana sing barokah. Amin. Sing selamat. Amin. Sing panjang umur. Amin. Isukanana sing Allah halangan halungan. Amin. Sing lancar isukana jiponganana. Sukan. Tadi ge mesen wae cenah neng engke amun isukana jipongan ulawa kebaliknya. Ditang hiji. Hah? Ditang hiji jeung sinden. Engke sono Allah nu ngegotongan. Benar. Eta aing titah nanggungan salon desa. Daek. Nyanyi ben nyanyi. Hiburannya. Heeh, orang hiburan Soalnya waktu nangis iya. geus burit. Peting. Puting. Burit. Nembang, Musik. nembang. Ibu Ros. Boros. Bapak Santa. Bos Sepek. Ibu Hajat dah. Ibu Ros. Wajah raya. Nyata Ibu Ros dah. Aya Ibu Ros aya. Itu. Ilok. Oh lain dek balik ke teman. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya terurai. Pak Santa, Bos Sepe, Pak Hajat. Dialah milikku, tempat berkasih sayang.